Kurang lamun ditangariung ya. Tangariung. Kiai Ustad. Kurang, Pak. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan saya. Ayo kadekan. Ayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa gitu-gitu kene. Tangan di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres dolin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak nomi lumayan iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deh turun deh ngangkat deh turun iya nggak kiai itulah diondang kurang lah nggak mah ngariung iya bayar bener pas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin mata bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngenahin nek jarah bae menta anter jarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi jarah teu bisa ilah hadarat-hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene itu teh beda ngan itu mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ke abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene wali geus kieu bae Pak wah Junet tuh kanyawan gua aing tuh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nyana boga keyakinan mun wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang kana Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke dia zarah ya abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae waktu keur Kanjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ceknya aing can ngadoa nya geus ngadoa didelekeun we ku Kanjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun we ku Kanjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadu aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kanjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat biasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku
Aku cinta padamu Gusti, sebagaimana aku cinta padamu, engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Kayak wah teu beres itu, beres. Aju kieu ieu. Engkau kupeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau kubelai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Datangan ku Kangjeng Musa. Hei! Sakumaha kabebene sia. Siang ada kos gitu mata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh, Masya Allah. Senang aku bersanding denganmu. Satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh, eta mah kos gitu mata maka kabogos. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku aing teh dipeluk ku nyana, aing teh dikecup ku nyana, aing teh dibelai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deket ka nyana, aing deket ka nyana, nyana deket ka aing, ulah sok dihaharuan. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing. Ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolil ahad Allahu akbar sadarat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teh bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat beu. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh. Ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeuting jahorenganan sok hudang dipeuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumah ning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos gitu eta hebat. Jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nya janu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sogedang dipeuting mah para wali, para ulama salafus sholihin. Berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak aki tah. Karena kudang doang geus jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat. Aing anu mantuk aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok sholat ngan di blon-blon penmannya jadi sekolah kan teh ini cara kan Kangjeng Nabi Musa antap kan
eta hamba aing kabisana sakitu antop geus deukeut ka aing. Oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina. Du penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu. Aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah. Boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh. Engke di akhirat bakalna hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Deh, pinter aya di aing segala rupa aya di aing. Beuh, dik sanu ngalehkeun aing. Beuh dokter aya di aing. Insinyur aya di aing, dokter Rendos aya di aing. Buka abi aing mah pinter jasa. Dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyaho. Dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho. Aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho. Hei, dosen aing mah ngadosenan di universitas anu persatuan aing. Aing mah geus saluhureun sagala rupa. Beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh. Ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti. Nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat. Tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti. Cak Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah. Tetep abdi mah gajian kuku mah ge embung. Misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik gajian kuku mah ge abdi mah. Ge dibeulem embung gajian kuku mah ge tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga. Dah gajian kuku mah ge jalan tol aya, jalan biasa aya. Jalan batur mah teu nyaho, jalan cecopet ge abdi mah nyaho. Geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae. Kan ngaranna jelema bodoh. Atuh pan kamun kadang kudu pinter mah satolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus itu. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu. Gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh. Ya karasa amal abdi mah teu bararagus. Untuk karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul boh pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajian kuku mah ge sia kokojotan kumaha henteu kokojotan kajian kuku mah ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok gitu. Eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada nu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka sorga. Nu teu wau jeung judi, eta kan bodoh ngaranna. Ka sorga. Nu teu wau jeung mabok, eta kan bodoh ngaranna. Eta ka sorga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit, janjana mah sieun geus teu kabayar, bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka sorga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit, dah jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh. Teu mah geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga
heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung emang besi ka henteu cocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah dek salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bagus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang umat dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antapkan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara adapun ge di ka neraka geus sakedeung lah tah aing mah cenah kos kitu dadang sebel atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka. Nah, iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek. Kieu yang angel mah turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek, urang turun deui. Datang ka titadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai. Malik dilanat cadak atuh ngadoa mah kada salamat ulah cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye ngariung kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji jangan saya ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres betul dolin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburna dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin ye cak nu milum maning ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang ku urang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk jarah bae menta anteur jarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorotan teu kudu hadorotan sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah
ulah datang zarah ya ke abah ya. Hayang naon sia. Tungtungna jadi dukun gitu. Tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh keneh wali geus kieu bae Pak. Wah Junet tuh. Kanyawan gua aing teh datang. Geus. Ku lantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot. Geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah aing mah. Dadah ka wali. Mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae. Pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye. Datang kan Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese masyaallah geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir hareup muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung ribut urang jeung muzawir. Nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh tak contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan-na geus jamburak ku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya eukeur kieu haju disalahkeun mah nyana ge atung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kangjeng Nabi Musa. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti awal dicukcruk ku Kangjeng Nabi disusul ku Kangjeng Nabi tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Besinya ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab, Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkeun Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayo, deuk kumaha? Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta kufar Quraisy iman tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaho teu ka Kangjeng Nabi,
hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teh iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula. Boom sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling ge di sisi imah aya nu ngadokotok wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet, ngementek teureun-teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti, salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, segala mabok, segala non tama ku nafsuda Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tah ngadoa teh ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh kulon haju memilu ka batur teh nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam mun eueuh wali Allah di Bandung mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam untung bae masih kene aya nu sok udang peuting udang ki SD. Aduh cak aki-aki teh aja aing maksud aing ge kasih ya jadi eta bagus eta kos kitu eta neraka eta kos kitu oh malah makiina ge geus teu ka sumur jasieun di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lah woh asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg Gus ya uyah bila perlu dagangkeun Gus ya uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke abah kakarak ngajar ngaji wa ngadenge ka maneh dimiati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun ua nu menang sia ngaji ka ua lamun ua nu eleh ua ngaji ka sia eta kiai kitu ngaran jadi bebeneran tah mah nah hanya masalah hiji 2 3 oh datang ka saminggu geus beres ua eleh damyati aya ua eleh geus ua deuk ngaji ka damyati ngan ua mah balagna hayang hikam entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu leuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu bae eleh-eleh bae kolot ya teh bodoh-bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna teh eta aki-aki nu terepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna teu makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka
aing menemah lah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap we tawadu aduh tah euy jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah ti nu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia weh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta ieu daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mboga da iman ka Kangjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sabiranya nyaho kiihna kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikalawin ku nyana pada teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh atuh pan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah nggak didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak itu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an tepati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an wow hiji ayati ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau sikap pangeran lah daripada iman ke Muhammad iman ke Al-Quran tayangnya atau ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjing nunuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atau aing badaekan kene datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat. Ani gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah
yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat, sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji dajjal, 2 dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan. Khasapun bil maghrib, gempa di kulon. Khasapun bi jaziratin, di jaziratil Arab. Ini jelas pak gempa di berbagai benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika. Gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut kan puang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara dukon eta mah. Datang ke poe sadunia poe ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluh samsi min magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis. Nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal ti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siapanya hobay kan? Ya osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional, aya nu internasional, diiring ku kabehan. Wah, dipuji-puji. Eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani. Ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana. Nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh. Engke mah bakal aya seuneu sadunia kadeuleu ku abehan, lain diiring-iring. Bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun. Dumandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu. Mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqir. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhir ngejungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe takhir sajidah fala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah encan dititair tapi urang paraje balik deui dina hiji. Eta manehna sujud bae bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah kudang panon balik deui ka wetan. Sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah kudang. Ayeuna balik deui. Balik deui kitu beta. Masyaallah teu eureun-eureun. Datang ka kuari masih keneh kitu bae. Bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana.
fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep bae. Datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai. Kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah. Kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi, heh pangeran abdi, inna masiri ba'id. Lalakon abdi teh jauh, ieu kok diantep kieu kumaha? Cek Gusti Allah, itla'i min haitsu gharabat, kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup. Muncullah ti kulon, kakarak jelema kaget kabeh. Woi, ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon. Woi, bener. Kuari tu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek 3 peuting. Memeh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan 3 peuting. Kanyahoanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ieu mah jemaat terus bae. Tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae. Ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh. Cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat teh ngan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Geus 2 poe 2 peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka 3 poe kakarak teret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sebenarna mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu? Yeunlah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian ku kumaha ge. Jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakal kajian ku kumaha ge. Pokoknya jala biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Hurut teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku FPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Ma bisa geus kajian ku kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos kitu bae pengendalian mah.
Nah engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi terus mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti baik ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakal tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos gitu Iran model kos gitu Suriah model kos gitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ribut lah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos gitu Suriah model kos gitu ya kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur Suriah gitu kene ieu kami mah hayang ieu isulah ke urang kieu lah sementara isu nu datang ka urang informasina geus teu murni sulit lantaran Gus Dur lagi seueuh nusok mere informasi murni kuari dikendalikan ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu bager hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ka Indonesia seperti itu moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa untung kunaon cenah kiai moal perang nya ka Buru Paeh teh heula untung can bogo itu bakal henteu bisa henteu bakal jin kuku mah jasa sebab naon sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang masalah geus padahal mah kiai nu nyieun kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh bilung ekor hasil perjuangan anak masalah geus demokrasi tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg di rantai da kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditosran lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari mui na dikendalikeun ku si itu ya kumaha mantap geus we pi perangan teh lain di Suriah lain di Mesir lain di Irak lain di Iran lain di Yaman lain di Turki lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa ka Amerika ka Australia perang bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan moal cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing ngampar di dinya terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka
aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balaner geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran aing kos gitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia nu hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari bang kredit engke mah hayang naon sia mio puh mio datang sia naon hayang naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun anta dajjal anta Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah anta Mahdi kakarak ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi buuk ngarundai ka handap lantaran besar bararebu tahun atuh ti zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ieu mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udang terus eleh lah ku kangjeng Nabi Isa kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya Masya Allah istimewa jasa terus kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan
Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi dia nuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili. Keblon. Aya pangeran urang usah urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Wai, malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Wah, jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngabang itu maut nu ibadah ke Allah maut maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedengkeun ieu de kaluar tah, de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar. Di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon nu aya bae. Manusia di dahar, hewan di dahar, segala rupa di dahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah. Ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae. Ieu datang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya Raja Zulkarnain dikuat di Al-Qur'anul Karim. Ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad, Arad teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu di ditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget. Kok hewanna kos karari ceulikna lain, irungna lain, bahasana lain. Tak eta teh nyada kaget di dunia aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengelah suara azan Allahu Akbar Allahu Akbar trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain.
Nges kapangi aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu, apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh, maka manehanna ngadenge suara azan, kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Ku ari ge urang mun ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya di nu liwat ka dinya bae, aya kerajaan di daerah dia, di ketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat, bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi, urang mah pelantaran urang mah sapira urang, atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapangi ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraya loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Celina rancung biasa ngan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeunna. Nulisan jelema tarang ditulisan. Mukmin, kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta. Masyaallah, ieu lalakon lain lalagan ieu. Pohara jasa bakal katulis. Nah, nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau. Ngeunaheun. Geus tinggal nu kafir siapa kafir? Sia kafir sia ge. Deuleut tarang sia. Sia kafir, sia ge, atuh kafir kabeh. Tah, tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa, lalaki kurang. Tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe. Datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe. Ku eueuhna lalaki. Tah, lamun hayang mahmur engke tah. Aduh, haju deui. Zina teh kuari makan masih kena di kamar, masih kena di kontrakan. Eta anu kelas di hatap, nu belah ditu da mah tuh di hotel, di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina. Engke mah di sisi jalan kos kotok. Ieu hayang, itu dibuka sleting. Beres. Geus eta. Geus hayang beres. Percis kos kotok bae geus beres. Ngan digabungkeun ku Gusti Allah. Gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus bae dibere gabung bae. Lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah, aya hiji dua saeutik hiji dua. Paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya. Geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan. Ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang boleh di dinya belah ditu ke ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah. Kakarak summa tulu usyamsi min magribiha. Kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj. Kakarak muncul panon poe. Numantak
cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan beh hiji lain cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon. Sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaatna kawak-awakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu si gotaka teu mangpaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantap pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke namun terus dikendalikan ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng geus ono beres kabeh ayo sia mangkaning deui bae tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranna nu boga nasa anu ditangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade emang kumaha gitu ieu teh dekristenisasi anu lain lalagaan sementara pemerintahan urang wae kiai nu aya di ditu huahe opat kali da kumaha deui aya tuh lain teh diperjuangkeun jang geus ki ayana ya otomatis lah kafir ya terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun kadeuleu geus lemahna di urang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor
sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang ge nu handle nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, deuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon. Sakar kulon? Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy malah sabira baduy nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah baduy terus kalau nggak lembur nulian jalan orang dongeng menjeng kolot kos gitu nggak bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku hari teh geus boga satelitnya nah orang lempang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asalnya ho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet daheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah pencet aya kiai do salah pencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan ku hari masjid geus teu make tihang geus mulai kan ku hari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 ku hari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu kos itu mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus ese neangan masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujung kelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu nisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya hayang kos kitu mah teu iman ka anjeun teu iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntazirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh
Waduh, luar biasa. Urang menyaritakeun perzinahan kuari. Ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya. Hese nyaritakeunana. Di kontrakan, jauh ti indung bapak, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapakna. Nu ditalingakeun si hades ya, reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapakna. Iman kurang. Duit kurang deh, jangan melayarkan kontrakan, atau pandang karak. Aku mah deh, kenapa pandang karak? Atau iya saya yang penting ada yang bayarin kontrakan, sekian data. Enggak bagus gitu, kececes beres-beres. Itu ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah. Caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang dapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese jasa aya cenah kula teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon bangga mah henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantah kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na iyalah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.